Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha murid-murid kelas 2, sehat sadayana? Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran bahasa Sunda di kelas 2. Hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan minggu ke-9. Dinten ieu urang masih di pangajaran 3. Urang di pangajaran 3 sasarengan diajar ngalengkepan kalimah sareng nyebutkeun kagiatan di bumi sareng di sekolah. Di bab 3 ini, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai melengkapi kalimat serta menyebutkan kegiatan di rumah dan di sekolah. Ya, anak-anakku semua, murid-murid ibu, kanggo ngalengkepan kalimah masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai berbagai khas makanan ciri khas dari daerah Jawa Barat. Tah, dinu kahiji emak nuju ngadamel naon tina kalapa parut. Nyaeta ngadamel galendo. Nu kadua, di Subang mah wajib teh dijieuna tina naon. Nyaeta tinu ganas, kusabab di Subang mah kawentarna ku ganas Subang. Anu katilu, kacang kadele. Biasana sok dipake bahan jang nyieun kecap salianti tauco. Tah anu kaopat, basa Bapa ka Garut, uihna nyandak naon khas ka Maman ti Garut? Dodol nya, dodol Garut. Sedengkeun kalima, peuyeum dijieuna tina naon peuyeum Bandung teh nu kawentar? Nyaeta tinu sampe. Salajengna urang bakal ngenal atanapi kita akan mengenal kegiatan yang dilakukan di rumah, kegiatan di bumi. Anu kahiji, kegiatan naon ieu anu nuju dilakukeun? Nyaeta mereskeun kasur atanapi ngaberesan kasur, membersihkan atau membereskan kasur. Anu kadua, sasapu atau menyapu di kamar. Itu kegiatan di rumah ya. Kegiatan salajengna anu biasa dilakukan di bumi nyaeta sapertos aya nu dinu gambar ieu. Ngabantosan ibu, ibuna nuju masak di dapur. Tah, naon anu dilakukeun? Sasapu di buruan atau menyapu halaman. Sedengkeun gambar anu hijina deui nyaeta nyebor atanapi menyiram bunga. Ya, jadi kegiatan ini semua dilakukan di rumah bersama keluarga ya tentunya. Tah ayeuna saatos tadi terang kegiatan di bumi atanapi kegiatan di rumah, sekarang kita akan mempelajari atau belajar kegiatan apa saja sih di sekolah. Kegiatan di sekolah. Nu kahiji naon namina ieu? Diajar atanapi belajar. Belajar di sekolah bersama ibu dan bapak guru. Diajar sareng ibu bapak guru di sekolah. Kegiatan di sekolah
anu sanesna nyaeta upacara bandera. Ya, biasana upacara bandera dilakukan ku murid-murid di sekolah dina dinten Senen. Anu saterasna kagiatan naon ieu di sekolah? Leres, kagiatan maca buku di perpustakaan. Kagiatan di sekolah anu salajengna deui nyaeta beberes kelas atanapi piket. Urang sadayana kedah tiasa ngajaga lingkungan kelas supados bersih. Tah, upami bersih, tangtu semangat diajarna. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kebersihan kelas ya, supaya semangat belajarnya. Kalau lingkungan kita bersih, maka kita belajarnya juga akan nyaman. Tah, kagiatan anu hijina deui nyaeta ameng. Ameng atanapi bermain sambil belajar, dibimbing oleh ibu gurunya. Bisa bermain sendiri, bisa bermain yang ada kaitannya dengan pelajaran. Ini semua adalah kegiatan di sekolah. Murid-murid sadayana, anak-anakku semuanya, bagaimana sudah mengerti dengan pelajaran Ibu hari ini? Pasti semuanya bisa ya. Kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan diputar lagi videonya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.